Aduh. Kira doang ya hari hayam dia mau benghar mah, jadi kena reangan sorangan, kudu di paraban wae ya. Cing sih hanya tuan didinya. Anu ieu mah kerengendok nih. Iya, hayam mahal ieu mah ieu. Het lamun aya nu maling ieu. Rugina ge sabrag-abrag ieu mah. Nang meuli ngajual sawah sakotak ieu. Rek nempo sawah heula ya. Aja bawa benghara sawahna loba deh, anu mana heula kudu ditampo ya jaba karuso deh panen lagi. Rajin udah deket heula we lah. Karena kayaknya kayak masih bar. Ya ini sarua, arek kayak masih ya. Serek naon kayak main. Oh ya sia arek naon? Aing merek curhat. Jatuh sarua. Aing ge. Ayo teh orang curhat. Ayo. Nih. Atuh di dieu sih adi mah aing. Ih, anu arek ngajakan surat ieu saha? Serek curhat moal. Arek. Aing arek. Atuh sia ka dieu we, geus deukeut ya ka dieu. Semua timbang tetangga ge mun istuming. Curhat aing ya, ngungkapin rasa hati aing, tapi aing mah lain ka awewe. Nah, Kan ieu panen dia ayeuna ieu. emang beukeur. Bari jeung busok-busok ya. Ya, kumaha da? Emang geus kitu. Itu aku urang kudu kieu wae. Terus kumaha? Atuh hayang boga duit pokos batur meureun ngarit. Ih, modal aing lari. Pen beut aing mah serem enak lari. Ah, urang geus boga ceblokan ge. Terus pamajikan. Nah, taruh lah tuh mumpung ayeuna keur ngalaan tuh si Haji Kor tuh nu pandit teh. Si Haji itu anu sukuna rada ieu. Heuh eta. Oh, Anu kamera kan di beca. lemok. Terus ini kudu lari. Aing ge bingung, aing ngarit dah mana lain tukang ngarit. Tuh, si Deni. Mana? Si Dedi tukang bebek? Deni, dia. Kan dia. Yo, pusing. Pusing. Buang nenek. Satu mau gitu. Nenek apa? Iya. Jorok ini berapa? Mau mungkin nenek anu. Macam di siapa? Oh, bebek. Mau mak meme wae. Terus itu kemana? Bebek nggak? Lục lo lu lebihan, lu lebihan, bulu abe. Bisa ngomong-ngomong, mau darah sih kecilnya nggak? Ambil nata. Buat dok, bebek, takut. Oh, buat lu lebihan, bulu abe. Bulu. Oh, Bulu. Bulu. Oh, betul. Heeh, ya ge sarua. Urang ge keur pararusing. oh, pusing deh. Lain ngisi, pusing. Oh, pusing, lu. Kumaha kieu daripada urang pararusing kabeh. Itu kan Pak Haji anu meditnya keur panen. Wah, eta halu. Urang udah ke sawah panas. Oh, eta lo. Haji kan nu bahayamna. Terus, Urang copet. wah. Ya, dia mah siapa? Hayu, deh. Ya, hayam anu brontok. Brontok Brontok. Oh, mau gotok. Dah. Ih, senaon. Hayam brontok. Ayo gotok. Ya, Ayam brontok. Ayo. Pokoknya. lah eta heuh. Ayo. Yuk. Kira ya. Haji nu keur panen. Ayo.
Si anu modok, aing jeung si Deni, awasi bisi aya. Haji balik, bisa nanyakan ya. Aduh! Berhasil. Saya tadi kanan raya. Aduh, kesana raya. Haji, balik. Enggak mungkin deh. Gila banget. Ya, Den. Bos. Hei. Bos. Hei, undang. Hei. Ada. Ya. Mana? Minuman. Bos, gimana aja, Bos? Saya nungguin di sini dari tadi. Sangat lu banget. Minuman gua mana tadi? Kan gua dari lo mesen lainan tadinya mesin minuman. Bosan minuman mana? Dibaikin kan? Ngomong tuh bos dari tadi pesenan kan gitu. Ngomong tadi, ayo tutup bos wanci gini mah. Yang gus, ayo yang garut, ayo. Ya. Jek, mana aja lo? Astagfirullahaladzim. Gimana? Assalamualaikum. Selamat siang, Ji. Selamat siang. Ji. Ke mana? Tadi musola. Di musola. Hari mana tadi marana? Biasa, anak ngora ya. Beda ya. Mabok, biasa. Astagfirullahaladzim. Kelakuan mana? Mabok aja mabok. Iya. Ji, singkong orang beki mabok ke Ji, hari sholat mah tara ninggalkeun Ji. Bener eta. Cicing, budak. Ya, emangnya bener. Kurang sebagai umat muslim kudu ngelagenakeun sholat. Hari mana sholat naon? Hah? Sholat naon? Subuh tuh. Sholat subuh masih kieu. Abah rakaat sholat subuh. 5. Nah, subuh dinanya ke Din. Astagfirullahaladzim. Tadi geus bener. Geus lah mungkin mah Pak Haji mah nguruskeun mana? Iya, dedekeun bener jadi budak ngora teh. Jika cuma balener. Geus ah protein. Oh, Pak Haji. Dek, kumaha aja lah. Dek. Geus bayar itu ulah diurus. Geus eta nu mabok mah. Rek mana? Ek sholat teh. Antar yuk. Kurang kakak lagi di musola. Ya, nggak sholat. Kakak kecil pisan. Urutin sholat teh. Antar yuk. Ayo orang kayak orang dahar-daharit nah gitu jajan yuk. Anak sholat diantar. Heran sorangan wae lupa ngakil alpan koski yuk. Yuk. Ibu dulu. Heuh, akhir duit teh tenang. Gocapnya. Nawar-nawar ae. Aya. Ayo di warung ayo. Tunggu nanti. Ulah kurang. Hese. Gimana sih ini aduh ya. Bini di rumah ngomel mulu. Apanya? Bini. Sama gue juga belum ngopi. Oh no. Bini bukan ngopi. Apa? Bini. Oh, bini. Iya. Kenapa? Ngomel mulu, pusing saya jadinya ini. Aduh, emok belum disetorin.
Gue juga lapar. Duh. Bini gue juga belum masak di rumah sama. Astagfirullahaladzim. Duh, setoran emok, mau disetorin. Pusing. Lu gak nyambung amat sih, sama gue juga lapar. Duh, siapa yang... Bini. Ngomel mulu. Setoran emok, mau disetorin. Oh, emok. Lu punya emok? Banyak. Di mana-mana. Lu mah tuh udah ngambil emok mulu. Aduh, habis gimana? Kayak gua nih, bini gua mah gaul orangnya. Nah, gaul kenapa? Sama emok. Aduh. 11-12 dong. Nama aing mah traktir adahar. Up. Oh, kamarana barudak. Tadi itu kamu sholat. Ayo burak. Ya Allah. Kata pisan, Gusti. Nah, gimana kotor mah? Iya arek kamararana. Kamu sholat? Hah, ngalabuah. Astagfirullahaladzim. Kamu sholat budak. Cih. Ayo mas. Ini gue emang teh budak gih. Alhamdulillah, Dun. Budak. Mau sholat cicing ngomong nih. Ya berudak ya. Yo, dengarkan ya. Ayo ngomong. Sholat subuh ayo rakaat. 2 tuh man. Salah. Boroh ya. Boro-boro sia aing anu 5 rakaat ge diusir apalagi sia. Tuh din ya Sok di papagahan teh sok marugul ieu mah. Nya menjak jadi diusir atuh da salat subuh 5 rakaat atuh 2 salat subuh mah. Mabok ieu mah. Mabok Teu salah ieu mah. salah geus. Geus mabok. Geus Bang lah, mau parela ngomong. Tapi mah urang nanya ya ka Abang ya. Ya. Abang percaya teu ka alam gaib? Percaya. Percaya ka alam gaib? Percaya. Bener din. Tapi teu budegnya. Benar, percaya. Amun ka jurig Abang percaya teu? Kita Oh. Ka jurig teu percaya. henteu. Apaan sih ya jurigna? Tuh kan dicak aing bener kan? Kebalik. Lupa kon. Gue budak mabok. Budak budak. Ayo. Mana? Warung. Sekarang. Besok. Ya iya sekarang. Ayo. Ayo. Goblok sih ada naon? Apaan sih lo? Apaan? Sia mah leumpang padu wae deui. Budak curap. Bolot. Iya, bolot. Coba deh tanya deh. Apaan? Hah? Apaan? Aji. Kayaknya lu budak ya bintang ngomongnya. Ya apaan? Kamu nanya apa? Lu budak gini bintang bego. Udah budak gitu. Ini dari mana lo? Cerita lo panjang ini si Deden benang ya itu. Biasa tadi nama usaha. Lu pada ngomong apaan sih? Ya Allah. Budak-budak tim. Si Deden benang si Deden. Innalillahi. Salut si Deden benang. Gerira. Tadi di situ. Oh, kita iraha kalina. Ya udah kada buat darah tuh. Gusti. Penyangka. Aduh kan. Ya, kemari aya awewe geulis deh ya. Budak ieu tah bingung wae awewe na emok mulu cenah. Awewe geulis emok. Dah, ayo mah. Masih ngomong lain ya. Apaan sih mereka ya? Woi, tunggu. Deh pantesan sawas teh bapuk sing oreng teh kamana aya di dieu tablet deh lalaunan atuh. Masya Allah. Tah, Masya Allah. Buset, ini gede.
hiji deui geuningan numpuk keneh wae di dieu. Aduh. Ngeri lalaunan atuh. Masya Allah. Mah, tah geuningan aya keneh dua nya di dieu. Loba-loba ada aing mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya nanya yuk. Nyah biasa we lah. Pagawean awewe kieu ah. Pengalahan kutu eta anu ngajajar kitu sakalian we tuh tambahan deui 10 deui mah habe panjang. Bener nya. Nya kieu we Kita mah geus kitu wae. Gawe Emang mah nyarangu naon geudeung salaki balik pan mendalahar. Gedeung beurang kene lah. Da jaba isukan teh soto emo. Eta geus meunang kutuna. Tuh ditupang lipat loba gede. Buset, ieu mah lain kutu atuh ieu mah anak kuya. Buset, ingat. Atuh teruskeun nya. Mari ka diheula yeuh.